Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak anu kusimkuring dipihormat, alhamdulillah sonten ieu urang biasa sapa dina raraga bade ngawitan manduk dina ieu siraman. Simkuring atas nami juru duung dina ieu acara. Nyuhunkeun dihapunten sasaacana wirehna simkuring mah sanes ahlina. Ieu mah mung kaleresan kapercanten kanggo ngajejeran dina ieu sonten acara. Pamugi-mugi naon anu ke bade dikepedar, mugi sanos sasiereun sabeunyereun, mugi aya mangpaatna kanggo urang sadaya. Mangga jang kawitan wae. Sasarengan mangga jalan ka palih dieu. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga dibika bapak sendalna mama oke sami bapak tipayun ngalengkahna meng muntang ka bapak gelis kana tak bapak mangga ari ayu neng di paling tengah ari ayun mangga calik sasarangan neng biasa kena disarangan kudu janten ibu oge kalih rama anu sakitu mika nyaah mika asih mika cinta mika hemang teu kawit neng lahir dugikeun ka dangat ayeuna tah di dieu katawis geulis mama ngais ka neng bapak nyandak lilin anu hartosna upami bede di luar dugi ka dangat ayeuna neng masih kena hesekeun kanu jadi indung neng masih kena jadi beban kanu jadi kolot tapi geulis sakumaha umumna engke pikawit neng bade mungkas mangsa lalagasan ngarupikeun ieu dinten pamungkas kumaha dinten enjing neng tos ngawitan dina lambaran anyar dina segala rumah tangga tanggal walar mama sareng bapak cag lungsur kanu janten caroge pamugi-mugi geulis picargeun hidup lalaki saja anu tiasa nalaskeun ka dedeuh jeung ka nyaah teu jadi indung jeung teu jadi bapak. Ayeuna mangga sasarengan bapak oge mama ngadoa pamugi-mugi naon ke anu bakal dipedar anu bakal dialaman kudu janten putra mugi sing kenging anu pangsae-saeana anu saluyu sareng papagon agama mungguh ku ngalangkung ngadoa sareng panghapunten tinu janten ibu sareng ramana. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ditiup lilinna mama oge mangga dibika. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga mama dibika sinjang mama mangga gelis mangga neng calik di paling dia gelis mayun ka paling dia neng di dia neng nyalikan sinjang anu tujuh regep tinggal neng sinjang anu dihandap anu payuneun neng gerak teuteut raoskeun tah ieu sinjang ieu teh ngarupikeun sinjang rajana ku mamah sareng ku bapak meuni sakitu dipusti-pusti tapi dalah naon kanggo putra sadayana dipasihkeun ieu nandeskeun yen teu aya nu pangnyaah sareng belana kanu janten putra iwal ti indung jeung bapak tah geulis ayeuna jongguan hidup di dieu nyalikeun sinjang anu tujuh upami di luar ieu tiasa janten lanyepaneun kanggo kepi pekeleun hidup nalika hidup muka lambaran anyar dina sagala hirup rumah tangga lambaran anu kahiji ngandung hartos yen ti kawit dinten enjing neng tos ngagaduhan cita-cita anu sakitu agung nyaeta anu teu aya sanes neng teu aya sanes ngasukur niat neng hoyong nyampurnakeun tina sapalihna tina ibadah kadek geulis sing pengkuh dina niat ieu margi niat ibadah ieu teh tangtosna bakal seueur gogoda sareng dodojana insyaallah tapi neng sanaos sakumaha abotna tapi ku ngalangkungan mungguh karidon Allah sadayana permasalahan biasa terselesaikan lajeng lambaran anu kadua ngandung hartos ti kawiwitan enjing hirup-hirup tos teu nyorangan deui tapi tos aya anu nyarangan nyaeta caroge teh kadek geulis di mana hidup kenging rizki ulah asa maraos rizki nyalira tapi rizki sasarangan
lajeng lambaran anu katilu ngandung hartos yen dina rumah tangga teh anu ngalangkungan niat ibadah teu sakedik dina mayunan sagala hirup rumah tangga henteu dugikeun ka tuntas tah di dieu geus sing pokok niatkeun yen lain bade hirup rumah tangga teh ngarupikeun niat nikah anu panuntung sareng anu ngawitan. Lajeng lambaran anu kaopat ngandung hartos aya opat madhab anu ku hidup bakal kapayunan anu ngalangkungan kidul kulon wetan sareng kalere. Lajeng lambaran anu kalima ngandung hartos papagon agama nyaeta rukun Islam kade geulis di mana ke hidup ngalangkungan hidup rumah tangga ulah dugikeun ka ngaluli-luli salat anu 5 waktu. Lajeng lambaran anu kagenep ngandung hartos di dieu rukun iman anu ngandung hartos yen neng ku mamah sareng ku bapak disakolakeun dikamadrasahkeun diantosan dugikeun ka hoyong-hoyongna neng janten murang kali anu solehah buktoskeun ayeuna yen neng janten murang kali anu tiasa janten kebanggaan ibu sareng rama. Ibu sareng rama anu sakitu hese capek ngurusanan ka neng nyakolakeun teu pernah mamah sareng bapak nyarioskeun yen mamah sareng bapak teh capek teu kantos nyarioskeun mamah jeung bapak teh yen bapak teh berat urusanan neng anu seueur keneh ngaraheutan kana manah bapak sareng mamah. Tah di dieu geulis buktoskeun yen neng teh janten urang kali anu soleh sadayana kumargi ngalangkungan tina papagon anu parantos neng kerasa nyupri ilmu diatik dibimbing ku mamah sareng ku bapak anu teu aya wates wakna beurang jeung penting. Lajeng lambaran anu katujuh nyaeta tutup waktu kahirupan anu ngandung hartosna geulis yen sadayana jalmi nu kemelendah di alam dunya tangtosna bakal dipungkas ku waktu anu ngalangkungan dinten Senin, Salasa, Rebo, Kamis, Jumaah sareng Sabtu. Pamugi-mugi urang waksa sareng ngadoa di mana engke urang mungkas mangsa kahirupan mugia urang sing aya dina panantayungan Allah sing aya dina kaayaan husnul khotimah amin ya Allah ya rabbal alamin. Brania geulis geura ngambah kahirupan anyar doa mamah sareng bapak nyarengan ayeuna hidup mangga geura mayun kepayunan mamah geulis ka paling diri mangga cari payunan mamah geulis mangga sing raos calik sadaacan neng sungkem sadaacan neng nyuhunkeun dihapunten kanu jadi indung tah neng geura raoskeun deui di mana neng bilih ngarumasakeun seueur keneh ngarumasakeun doraka kanu jadi indung doraka nu panggede-gedena ayeuna waktos anu sakieu sae geulis geura tutup lambaran lama geura buka lambaran baru geura buka pantos surga ngalangkungan nyuhunkeun pangampuran sareng nyuhunkeun didoakeun sayangtosna indung mah tunggul rahayu bapak tangkalna darajat anu ngandung hartos saupamina neng teu acan kenging panghampura tinu jadi indung Gusti Allah moal panghampura neng mah bagja tiasa keneh dipangkeun sareng cimat anu ngagaduhan kanyaah anu taya wates wakna dina ngajagi neng salami neng aya di alam dunya da geuning neng teu sasedik tos teka eta di mana bade mungkas mangsa lalagasan sepuh lantos dipundhut ku Allah tah ieu tapi neng mah gaduh keneh waktos kanggo nyuhunkeun dihapunten sareng nyuhunkeun didoakeun kakeramatna ka sepuh neng ka mamah. Lajeng sadaacan sungkem geulis geura teuteub rarai mamah ku neng tinggal sacak mamah sok cengkat neng tah raos tingali sacak mamah ieu sacak mamah nu sakieu capekna rarai mamah anu sakieu capekna ngurusanan neng ti kawin neng ayeuna kandungan salapan sasi lami ngadudukeun anak ayeuna sok ayeuna juang-juang neng raoskeun capekna mamah raheutna mamah nyerina mamah abotna mamah ngurusanan neng ti lahir dugi ka bakti ti kawin neng sasasihna patuangan mamah sasasih heran 2 bulan rumenggah 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usia 6 bulan malam 7 bulan kolot 8 bulan ngorang 8 bulan hidup gubrak ke alam dunia bari dibereran ku getih nolalaparan neng mamah neng ngalahirkeun hidup nandon ke nyawa
Mama ingat ngalahirkan hidup dan donkeun nyawa. Saupami harita aya waktu, saupami harita aya Yusua anu kedah dipilih Gusti. Wios abdi Gusti salametkeun pun anak tah eta nu jadi indung. Urang mah teu kantos dugikeun ka ngaraoskeun dugi ka sakituna kanyaha anu jadi indung. Nalika neng perantos lahir 2 tahun lamina mamah nyusuan hidup. Upami di eta neng sabaraha liter susu mama, sabaraha liter susu mama. Geus bisa kumaha mulang tarima anu jadi indung, geus bisa kumaha mulang tarima anu jadi kok. Kumaha saumpami sateu acan nyuhunkeun dihapunten mamah tos dipundhut ku Allah sedengkeun dina katangtosan nangtoskeun yen sayang tos naridana Allah gumantung karidana ibu sareng bapa. Neng waktu seneng nuju teu damang sanes sadinten 2 dinten mamah kirang mondok, mamah kirang rendah. Waktu seneng tetiasa bobo mama sering ngadoa Gusti salamatkeun pun anak, damangkeun pun anak Gusti. Hawatus pilih tetia mama ngabela tetiasa bobo. Mama ngan seukur tiasa bobo bari calik ngantos seneng tah neng raoskeun. Nah urang sok pernah ngaraoskeun karena segala kacapek nyeri mama. Nah urang kantos ngaraoskeun karena segala kacapek jeung karaheut mama. Neng geulis senajan mamah teu kedah, tapi neng kantos nyentak jadi kolot, neng kantos nyentak jadi indung. Tah eta neng anu ngalantarankeun Allah bendu, eta anu ngalantarankeun doa hidup teu diijabah, eta anu ngalantarankeun pantes surga katutup saumur umur. Neng ayeuna dina waktu anu sakieu sae niatkeun neng hayang minta dihampura anu jadi indung, niatkeun neng hayang minta dihampura anu jadi indung. Sok mugi ku ngalangkungan neng geura sungkem anu jadi indung. Neng mugi Allah hampura kana segala dosa kawit neng lahir dugi ka batin. Mugi neng sing jadi murang kali anu soleha anu teu acak kacak celakan ku dorang anu pangageng-ageng anu ngalantarankeun Allah bendu, anu ngalantarankeun pantos surga katutup. Sok ayeuna gareng-gareng ka mama. Dilahir dugi ka batin kumaos abis seueur doraka abis seueur ngarahutan ka mama. Atur nuhun mama atas detik ngadidik abdi ngarawat abdi sanes abdi ulang terima. Tapi bumi-bumi sadaya kasihan mama digentos ku Allah pirang-pirang. Mugi ya mama panjang yuswa sing sehat walafiat urang tiasa sasaran dugi ka sepuh. Doakeun mama tikawit enji abdi bade lempang sorangan pamugi-mugi pijarogieun abdi lalaki anu tiasa neraskeun kadeuneuh sareng kanyaati mama. Amin. Sungkem ka mama geus cepetan usapan mastaka tuang putra kesana. Mama sekali deh abi nyuhun ke dihapunten tina samudaya kalepatan ti lahir dugi ka batin. Rumaos abdi seueur doraka, rumaos abdi seueur ngahilapkeun kana sadaya kasayan mama. Abdi nu sadar kumaha capekna mama, kumaha rahatna mama urusanana abdi ti kawit lahir dugi ka ayeuna. Nugi kadangan ayahnya abi masih kena ngarahentan, abi masih kena ngehese. Mama, abi teh hese ngabalas karena sadaya kasayan mama. Hatur nuhun mama, mama nu papasaena kanggo diri abi.
parantos ngajajab abdi dugi kadangan ayeuna. Doakeun mama mugi teh kawit enjing abdi bade buka lambaran anyar. Mugi rumah tangga abdi sing aya di kabagjaan anu ngalangkungan kenging ridho sareng pangapunten ti mama. Doa abdi anu kasuhun mama ulah kendat-kendat salawas nyerangan kanggo abdi ngadoakeun kanggo rumah tangga abdi. Abdi masih hoyong sareng-sareng mama. Abdi masih kene hoyong dirangkul ku mama. Tapi ti kawit enjing tanggal walar mama mung dugi ka dieu ti kawit enjing tanggal walar nu janten caroge. Eten bakal nyerangan kanggo abdi. Mugi sing salawasna mama doakeun abdi sing janten urang kali anu tiasa ngajaga harakat sareng martabat sareng hese capekna mama. Hatur nuhun mama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakeulis geura cepat dirangkul mama geus. Dedeh geus putra mama. Asa sakeneh mama ngurusanan kahina. Asa sakeneh mama ngurusanan kahina. Hampura mama oge geus nganukur sakieu dinamikanya kahina. Mama nitip hidup sing jadi anak anu soleh. Mama nitip hidup jaga Allah ngadahwa di payunan Gusti Allah tina samudaya kakirangan dina salami mama ngajaga ngarawat hidup. Mama masih kena lewah. Mama masih kena hariwang hidup rek hirup jeung batur sok sieun hidup aya dalah di kumaha. Tapi ayeuna geus waktuna hidup sing bisa lempang sorangan beranaki. Salawasna doa mamah nyarangan mugi hidup sing janten kula wargi nu sakinah mawadah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakeulis cetak disun tahar mamahna pokna getahan lanang bade dipoto heula. Damis naneng damis mamahna nu kenca sareng nu katuhu. Alhamdulillah gentosan ayeuna taar neng ku mamah disun. Alhamdulillah bagja geunis. Mangga ayeuna geura wasuh dapal sampean mama. Istighfar geunis. Istighfar 3 kali. Raoskeun niatkeun neng tina ati anu mending tina manah anu ikhlas neng bade ngabersihkeun diri ku ngalangkungan neng ngawasuh dampal sampean anu jadi indung malah mandar neng sing jadi murang kali anu kembali suci. Mangga astagfirullahalazim canda mangga dikembangan astagfirullahalazim allazi la ilaha illahu al hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mangga nyanak sing seueur kembangan mangga gerak bersihan sampean mama dampal sampean mama tah ieu dampal sampean anu dianggo kanggo ngajaga hidup anu sakieu capekna hese peureus nyeri peuri segala kalakona. Ayeuna neng gerak bersihan dampal gerak bersihan jiwa hidup gerak bersihan raga hidup. Astagfirullah mama ampun abi hoyong lubar tina kecap doraka tina jadi kolot lamun aya pi kecapeunana anu leuwih mati naon pi kecapeunana mama. Astagfirullahalazim neng gerak raoskeun tiisna cai gerak pencetan ieu sampean mama gerak bersihan jiwa hidup raga hidup malah mandar sing bersih tina sadaya samudaya doraka tina jadi indung. Mangga geulis dilap mangga dilap duanana. Lajeng diseungitan mangga diseungitan. Ieu oge nandeskeun neng sing bisa ngajaga sing bisa nyengitan kula wargi ngajaga harkat sareng martabat indung anu sakieu ku neng hese capekna dihesean dicapekeunana. Mangga neng ayeuna mangga disimpen deui mama mangga handap deui neng mundur sakedik geulis sungkem kana sampean mama geulis sungkem kana sampean mama. Sakali deui abi nyuhunkeun dihapunten tina samudaya doraka abdi kana jadi indung. Abi hoyong lubar tina kecap doraka nu paling mati tibatan kecap ampun mama. Sakali deui mama doakeun abdi enjing bade buka lambaran anyar
mugi sing salawasna dina karidon Allah. Doakeun mama mugi rumah tangga abdi sing aya dina kabagjaan anu ngalangkungan kenging ridho sareng pangapunten ti mama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sagelis cengkat dirangkul mama mah sakedap gelis mangga ditangkep mama. Sok grasilin kedalakeun milih teu acan aya anu neng kantos dikedalakeun bedakeun Yesus. Mengpek neng masih kena tiasa sasarangan margi ti kawit enjing mah neng tos lempang sorangan mama tos tengah gaduh-gaduh deui gerak sosonoan mengpek neng masih kena tiasa sasarangan mama tah ieu kanya ati mama ieu kanya ati nu jadi kolot anu teu wates wangun anu ti kawit dinten enjing ku neng bade dikantun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tos gelis mangga cengkak gerang ngalih karama gelis mangga gerang ngalih karama tepangan rama hidup gelis mangga tah sesajen hidup suka gerak tetep rarai rama gerak tetep rarai bapak aku hidup nih tah ieu rama bapak pahlawan bapak ageng-agengna jasa jeung kasayanana dina ngati ngan didika hidup rama hidup dugu lupet nyawa teu nulih kacapek beurang jeung peuting aya anu dirasa oge teu dirasa ku yang boga rezeki leuwih keur ngajejekeun hidup tapi bapak teu kantos nyebatkeun yen bapak teh capek teu kantos yen bapak nyebatkeun yen bapak teh ribu teu kantos yen bapak nyebatkeun yen bapak teh tos sakieu raheutna neng kantos nyentakan jadi kolot najan bapak teu kedaleng tapi eta nu ngalantarankeun Allah bendu eta nu ngalantarankeun doa hidup teu diijabah. Ayeuna geus upami di etan salami bapak urusan ngatik ngan didika hidup ku kesang badag kesang leutik mun di etan sabaraha kilauan kesang bapak keur ngajejekeun hidup sabaraha kilauan kesang bapak keur ngajejekeun hidup geus bisa kumaha hidup pulang tarima kanu jadi kolot geus bisa kumaha hidup pulang tarima kanu jadi bapak kumaha saumpamina sasajan nyuhunkeun di hampura kanu jadi bapak geus dipundhut ku Allah sedengkeun dina keterangan agama nandeskeun yen saya tos ngaridana Allah teh gumantung ngaridana ibu sareng bapak tah geus dina waktu anu sakieu neng geura bedahkeun Cisoca geura pundhut pangapunten kanu jadi bapak sok geura cepet nang panan bapak sok gubradkeun mastaka hidup dina pangkonan bapak sungkem ka bapak usapan bapak tuang putu tangan anu sapa bapak abi nyuhunkeun dihapunten ti lahir dugi ka batin rumaos salami abi seueur durhaka abi numpang durhaka ka bapak abi numpang seueur ngarahutan ka bapak anu parantos ngehesean anu teu tiasa mulang tarima ka bapak bapak nu pamasaena kanggo diri abdi hatur nuhun bapak parantos ngatik ngadidik ngarawatan abdi dugi kadangan ayeuna sanos abdi teu tiasa mulang tarima tapi bapak teu boleh sabar bapak teu boleh nyaa bapak teu boleh bela najan bapak terang abdi seueur doraka ka bapak abi teu tiasa mulang tarima ka bapak abi ngasakur tiasa ngadoa mugi sadaya kasayang bapak digentos ku Allah nu pirang-pirang mugi bapak sing panjang yuswa mugi bapak sing sehat walafiat urang tiasa sasarangan nugikeun ka sepuh doakeun bapak ti kawit enjing abdi bade buka lamaran anyar abdi ku bapak hoyong dijajab ku doa abdi hoyong kenging panghampura abdi hoyong lubar tina kejab doraka atuh menjadi bapak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok gelis geura cekak dirangkul bapak geus ditangkep bapak neng sok geura kempeng neng masih kene biasa sosonoan sareng nu janten rama dedeh teuing geus putra bapak dedeh teuing asa sakene bapak ngurusanan ka hidup asa sakene bapak ngarawatan hidup bapak leuwang hariwang kedah pisah sareng anjeun sok sieun hidup aya adalah di kumaha hidup rek hirup jeung batur dedeh teuing anak bapak najan tadi penta bapak ngampura pisah najan tadi penta bapak ngadoakeun kesan berat anak hidup sing sapendak kabagjaan najan kawinten enjing bapak tos teu sasarangan bapak tos teu gaduh-gaduh deui tapi sing yakin salawasna doa bapak nyerengan mugi sing janten kulawargi anu aya dina karidon Allah sakinah mawaddah warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin sok gelis cengkak disuntar bapak aku
ditahan neng tahan heula bari doakeun neng tuang rama mugia sing salawasna ina karidana Allah sing dipanjangkeun yuswa disalametkeun tiasa sasarengan dugikeun ka sepuh mangga damisna neng anu kenca sareng anu katuh. Alhamdulillah gentosan ayeuna teu arek neng ku bapak disun tahan heula Pak ditahan heula neng ieu rama hidep anu sakitu mikanya mika asihnya mangga ayeuna diwasuh neng mangga bapak sampean ngada mangga istighfar astagfirullahalazim 3 kali neng raoskeun tina ati anu bening tina manah anu ikhlas neng hoyong nyuhunkeun dihampura anu jadi bapak neng hoyong dibersihkeun tina segala doraka anu jadi kolot astagfirullahalazim astagfirullahalazim mangga neng diwasuh geus sing seueur nyenak cai sing seueur nyenak kembang tah ieu cai pangjajar cai anu kenging ngadoaan diserangan sareng kembang sataman ieu oge nandeskeun neng hoyong ngabersihan hayang masihan wawangian kanu janten rama malah mandar neng sing salawasna neng janten murah kali anu tiasa nyeungitan anu tiasa ngajaga harkat sareng martabat tinu jadi bapak sok mangga neng lajeng dilap geus dilap mangga terus sedih pasihan minyak wangi sengitan geus gerak sengitan sampean rama ieu oge nandeskeun neng sing tiasa ngajaga harkat sareng martabat bapak kahade neng ngalengkah dina jalan anu leres ngalengkah saluyu sareng papagon agama ieu neng silokakeun neng ku kawasuh sareng neng nyeungitan dampal sampean rama mangga tiasa kahandap deui mangga neng sungkem kana sampean bapak sekali deui abdi tepet-tepet nyuhunkeun ka bapak doa sareng kasayangan abi nyuhunkeun dihapunten ti bapak tina samudaya doraka anu pangseueur-seueurna salami ieu anu pangseueur-seueurna seueur ngarahetan kana manah bapak hatur nuhun parantos ngapik ngadidik abdi ngurusan abdi ngarawat abdi doakeun bapak ti kawit enjing mugia dina rumah tangga abdi sing salawasna ayeuna ridho Allah anu ngalangkungan doa sareng pangapunten ti janten rama amin ya Allah ya rabbal alamin mangga geulis cengkat dirangkul geulis rama sok mangput neng masih kene tiasa sesesengan sareng anu janten rama tah geulis ieu karamatna ti Allah anu dijagi hidup anu dititipkeun ti Allah mugia sing salawasna aya dina kasaehan sing aya dina kajembaran sing disoleh amin ya Allah ya rabbal alamin tos neng cengkat mangga ayeuna mamah sareng bapana calegna rangkul neng mamah sareng bapak ditangkep mamahna mangga dedeh teuing geulis putra mamah sareng bapak hidup dihampura pisan ku mamah sareng ku bapak nganitip geulis hidup sing jadi anak anu soleh sing tiasa jadi anak anu janten kebanggaan mamah jeung bapak hampura mamah jeung bapak oge ngan ukur sakieu dinamikanya akahidat bapak jeung mamah nitip jaga hidup ulah ngadaku adi payuneun Gusti Allah kade geulis nitip ulah nepikeun ka pegat jeung dulur bapak jeung mamah nitip kade ulah nepikeun ka pegat jeung baraya brah anak najan sakumaha mamah jeung bapak beureun bade ngalepaskeun hidup ayeuna geus waktuna sing yakin salawasna doa bapak jeung mamah nyarengan amin 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 ya Allah ya rabbal alamin mangga geulis cengkal ayeuna mangga dijajah ka tempat siraman mangga mangga kucurkeun musikna tiasa dipandang niatkeun neng hoyong bersih neng hoyong suci tina samudaya dosa doraka tina jadi kucurkeun pancuran bapak mangga gitu Bismillahirrahmanirrahim niat neng hoyong suci hoyong ngabersihkeun diri ngabersihkeun badan tina samudaya gogoda gegeuleuh kekeumeud anu aya dina raga salira pamugi-mugi hakikatna Allah mangga bapak nyandak deui pamugi-mugi Allah nang tayungan tina samudaya naon anu dipundhut mangga sholawat saserengan ibu bapak mangga tadi aya mikna hiji deui biasa dianggo sallallahu ala
Musiknya biasa diangkat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mangga teraskeun sholawat. Alhamdulillah. Mangga bapak nanti secari mama nyandak mama. Sallallahu mangga doaan heula mastakana mama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Cekap mama, cekap mangga dirangkul neng. Ala Muhammad. Dirangkul neng bisun taar sareng habisna. Sallallahu alaihi wasallam. Mangga anu sanes enggak? Sallallahu ala Muhammad. Mangga sami mastaka. Sallallahu alaihi wasallam. Sekap sekali dirangkul bisun. Ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dirangkul neng bisun. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu cekap sekali we sasiuk we. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Atas. Ayeuna mama sareng papana aya di paling sisi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Potong heula bapak mangga ieu kanggo mungkas gegeuleuh gegeumeuan. Ayeuna gentosan mama mangga pasikeun ka mama. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah beres. Ayeuna cepengan gamis mama sareng bapak tempelkeun gamis mama sareng bapak kana gamis neng ngecalik. Sallallahu tempelkeun lihat kamera. Alhamdulillah rengse. Alhamdulillah disun neng na disun. Alhamdulillah heula. Alhamdulillah rengse dina sadaya uruntuyan acara adat manawi atas salawatna maneh. Alhamdulillah rengse dina sadaya rutuyan acara adat kawit dugi ka akhir serta can dipungkas ku sawer pakanten. Alhamdulillah rengse dina sadaya rutuyan acara siraman ti kawit dugi ka akhir.
Alhamdulillah hatur nuhun tina sadaya kapercantananana atas nami restu singgih wedding organizer ngahaturkeun nuhun pamugi-mugi naon anu parantos dipedar sanaosa sieun sabeunyeun aya manfaatna. Sim kuring salaku pemandu dina ieu acara nyuhunkeun dihapunten boh bilih dina salami mandu dina ieu acara kirang sapagodos maklum sok aya paripaos ciri sabumi cara sadesa hapunten. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga keheula bade dia neng ngaburkeuna mangga. Mama sareng bapana oge mangga ngaburkeun mana bapana mamah nyantang oge nyandak mamah nyantang bapana mangga nyandak tah mangga bibina uwana sadayana nyerandak anu bade ngaburkeun ya sok mangga alhamdulillahnya tos rengse aya keneh mangga siap ya neng ya bade ditambihan deh mama siap hiji